Ka masyarakat khususna lemur sugih bisi aya petugas anu ngaku tim sukses ti si A ti si B partai anu kade lamun mentaan kakak menjanjikan ek mere duit 50.000 gede na leutikna salawe ribu ulah didenge nya kade heuh tah pesen ti aing sapertikeun kitu sia karek sadar karek sadar sia nya heeh ji anjing ripo aing untung panggih haji silaka aing ji lamun teu panggih tah dengekeun banar edan ari aing mah ngomong kitu teh aing mah nya daerah teh lemur sugih teh lamun teu dipikanyare ku urang Gusti aduh silaka aing lamun ayeuna calon-calon pemimpin nya geus make duit geus nyogok ka masyarakat anu jadi tumal-tumalna anu diperalatna semacam maneh anu SDM na rendah cilaka sia lemur sugih geus aing cilaka sia teh makana aing mah nya akade omati ayeuna kahareu ulah daek deui bener ji bejakeun ka calon pemimpin nu ek nyalonkeun ayeuna ka lemur di lemur sugih bejakeun cek aing montong carana kikituan bener datang ka Imah Haji Mayung dik itu tak ku aing mah untung aing pangijeng haji hampura we aing ji bae aing ngurus mah anu penting mah urang sadar sakali deui aing nyare ka maneh teh bayangkeun ku sia bardaan 5 tahun ka hareup lamun ayeuna sora dibeli ek jadi naon daerah lemur sugih ku sia aing kakara kapikir akibatna teh naon jalan ala lancur gang-gang ala lancur jalan raya para rejet teu diomean naon sababna apa duitna geus ku sia dibagikeun ka masyarakat 50.000 teh hancur daerah moal aya pedulina engke teh pemimpinna teh anjing neangan eta teh ngagantian duit matak montong bejak bisi keuheureun ka aing kitu cek aing kitu bisi keuheureun ka aing nya bener ji sok ji duh aing untung panggijeng si haji pokoknya mah kitu we ka lemur sugih masyarakatna kade ye ceuk aing ye aing ge ngabandar di laja ayeuna mah hanas aing geus di jaket kulit di kacamata si koplok dasar anjing teh nararipu hungkul koplok teh